Mas untuk yang terkasih Ayu Oktami Dewi. Pepatah mengatakan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Kita doakan mudah-mudahan Adinda Ayu Oktami Dewi bisa menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia untuk Cep Duding, yaitu menjadi sebaik-baiknya istri yang solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Ini dia didokumentasikan buku nikah yang menjadi bukti bahwa kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami istri, sah secara hukum agama, juga sah secara hukum negara. Tentunya kita doakan mudah-mudahan salam sinare solawat muga netes kamu natrat kabara karabat barali jesulabat solawat solawatan barokat nyuk jeruk lembur anu nyingkur lengko pasir belah kidul mapai sarakan kapungkur panganginan rancamana nu kacatur hawa seger nyampai di Curug Karembong keahengan sitalahap henteu sabongbrong ngaraksa adat Ki Sunda ngaraksa adat Ki Sunda ulah bolos strong duduga sarta prayoga kudu katembong duduga sarta prayoga kudu katembong pasimpangan Daramaganu sepi tingetrim Curug Sewu Cigunung Pasirlung Kawing Situs cagar budaya Nusumare di Mogana Patilasan Arya Sacanagara Nu berbudaya Pasimpangan Daramaga Nu sepi tingetrim Curug Sewu Cigunung Pasirlung Kawing Situs cagar budaya Nusumare di Mogana Patilasan Arya Sacanagara Nu berbudaya
hoyong ate nepangan bae aya naon disalira gasono aya kendatna aya naon disalira mun teu panggem perasaan aya naon disalira rek naros susah kendatna da eta imut ngukuntit bae da eta tetep karaos nganetep bae da ieu dedeuh ucapan bae da ieu hate cuman teu bae hoyong sing gerak kasorang hoyong sing gerak kapandang pengkolan anu beras ke jalan gede nu mawa guling hati tuh cirina tangkal anu ngarandaka nulindu tempat bumeta tuh walungan seredek geten tuh walungan nu bersih herang caina sewening rasa cintana didingnya karena cinta munggaran didingnya harapan mekar kembangan endah panileungan tekasih beda pisah lumapel teu ilang-ilang nembongan setiap waktu duriat manjang kakan manteng lembur teh lemah kakasih pangajikan pangbalikan ulah sate bening bersih bening bersih